Cok, Cok. Cok, jerom lah. Ih, kemana jelema teh? Cok. Keluar kau, Cok. FBI, open up. Keluar. Iya, goblok keluar kau weh. Ayo keluar. Di hidang sian. Di jero batok wae bari lagi. Emang aing teh karu-karu atuh di jero batok karu-karu aing teh. Kura-kura. Hah? Kura-kura. Eta teh nu make batok teh. Sia naon sia ngajak gelut ka aing? Ngajak ulin, mau ngajak gelut, rek naon ngajak gelut. Sia udah ujung segala. Keluar kau ojo wes ya. Korong. Korong keluar. Ujung segala aya korong. Tah ya hileut tah. Bae, lu mau ngegel ieu bari lagi. Aing lain masalah sieun ngegelna. Naon? Aing sieun bogoheun ka aing. Wah, naikkan. Hileutna ge malik atel. Ka aing? Ya hileutna nu atel. Hileutna atuh lo ningali aing. Di hidang mah hileutna eta mah kurang diwarah nu kitu teh. Naon atuh sia uca uceu wae sia pagawean teh. Ini cuy, cuacanya lagi bagus cuy. Cuaca lagi bagus. Kemarau, sunset pasti halus cuy. Orang ulin cuy. Sunset. Nah, atuh sunset teh aing mah nyaona ge aya sampo erenceng teh. Sunset. Sampo sunset eta. Sunset. Nya, sia anu sagala wae sia jiga nu gablek duit wae tuh. Kudu make duit ieu mah haratis. Haratis. Mana aya nu haratis wae kieu di hidang sia mah kieu ge mayar 2000 di hidang. Percaya aya. Itu percaya aing mah ka sia mah da emang bebeungetan sia bisa dipercaya ku aing. Di hidang sia mah aing bari luak lieu wae ka handap. Naon? Si aya hileud yang tadi mendaplok nanti dina suku aing. Sia mah teh hidang sia mah. Sia mah kempengna dipicon hileudna murag teh hidang emang lage. Si tibangku hileud sagede kitu sieun sia. Ya sieun mun lobaan masuk. Weh, teh dengan esa urang. Ya bisi mah beja dengan baturna. Hah? Kayak koroyok kumaha sok. Tapi dah heueuh nya. Ku sia ieu dibuli ya. Ku sia ini teh nanti dicoo. Nah, nanti kalau sudah dicoo dia bibija nanti sama. Beja. Sama itu bray, cenah kitu kenapa teh. Hah? Tulung bray gitu. Kurang dirempuk bray gitu. Emang eta si hileud ngaranna si Bray. Hah? Bray Mono. Bray Mono. Si geus alabatan eta teh lampu Agustusan Bray wae. Aing teh keur ngejo ieu teh di tukang. Mana atuh bawa ka dieu, Cak? Hah? Bawa ka dieu. Wah, aing teh karek-arek. Karek mikir heula aing. Ngejo aja mikir. Oh, nya aing kudu mikir heula atuh aing kudu neangan heula beasna ka mana. Neangan we ka mana we nu boga beas atuh. Oh, nya heueuh neangan mah kanu boga beasna aing butuh beas neangan kanu gablek oli. Teh hidang ka aing bere oli urut. Ya bae olina teh jual balikeun beas. Olina dijual. Belikeun beas. Kadang-kadang sia. Kadang kan? Kadang-kadang teh hidang tolol emang lagi sia mah. Nih eueuh pisan solusi jang aing teh emang nage. Nah, bae daripada pusing orang ulin yuk. Hah? Ulin. Ulin ka mana atuh aing jeung sagala ulin wae atuh aing teh. Lagi di imah wae ceu rungsing. Aing mah adi mah teu rungsing datang sia jadi rungsing. Aing meni aing dari di jero mah aing tadi bisa menghees. Karek naon gituan. Pokoknya sarek naon ka dieu atuh aing teh nya. Jangan nyamper ulin. Nyamper ulin ka mana? Beritu. Hah? Beritu. Yo aing ngaran-ngaran ulin teh sarkam kudu gablek duit, kudu manjut timbel. Ieu ieu boga. Hah? Boga. Duit. Sabaraha? Ieu teh sabaraha? Aing teh gablek. Cek we tadi eueuh maksudna. Teh hidang sia mah. Cek aing ge aja sia teh kalah ngaririweuh ngarurungsing cek aing ge Nih aing hayang atuh diulinan kitu aing ku nu ganteng sakali-kali mah sia deui Ini bararosan aing mah. Aing teh kira hapayuna atuh nu sia datang wae ka dieu. Ya ke pasar atuh aja yang payu mah. Aing naonan di pasar. Dijual. Dijual. Kira-kira sabaraha sakilo aing? 12,5 kali. Hah? 12,5. Aing kan ayeuna aya 75 kilo. Dikali 12 17,5 berarti teh? 12,5.
Heeh. Sabaraha kira-kira? Menang mah 25.000. Atuh mahal teuing. Mahal teuing. Ampun, aing teh geus eueuh harga dirian pisan jeung duit 25.000 oge. Sia mah teu hidang aing mangna geus diduduk kuy kitu reka mana cek aing mah. Kan cek uing ge arek kuling teh geus gaya geus alus tuh, geus da lagi geus da lebaran. Siapa mah bisa katingali dina kamera? Aing ge nyaho sia tas lebaran kamari. Lebaran? Hasil naon sing? Hasil naon? Hasil docai. Aduh, sarkam, ulah depo wae atuh sia teh sarkam, kan aya laguna. Ulah depo wae. Tah kitu sia Mang aja mah emang teu hidang emang na ge ah. Cek, aduh aing mah ieu jamna geus halus sih cek, hayang jadi anak senja cek. Hah? Anak senja. Hah, si anak bubun pan. Syarat. Teu hidang. Teu hidang sia hayang ganti bapak. Ya, bisa tuh sih? Hah? Bisa tuh? Aku yang bejakeun sia. Bang bubun ya si sarkam hayangan ganti bapak ku si senja. Tapi siapa ku yang ditinggali teh kot bersih, sarkam yang mau bodas-bodasan. Ih. Sugar uing teh. Aduh, alah aing teh kulit ka mana tuh hayu? Ayo. Tadi tuh. Aing masa sia tanggung jawab we aing daang Aja ya, aja hayang ulina ka tempat nu kumaha sok. Nya aing mah jigana teh kanu tiis kitu tah. Kanu loba cai kitu tah jigana teh. Ngareuneuhan. Ngarenaheun. Hah? Are kareunahan saha ngarenaheun? Ngarenaheun jigana teh. Terus kana teh nya aya eta teh aing teh seakan-akan ada di atas gitu. Atas naon? Nya aing di atas naon we atuh aing di atas beraku aing di atas salaki batur teh hidang aja mah. Salaki batur deui. Teungeunah sarkam. Oh nya. Teungeunah di ontrogna. Aduh aing aya tuh. Ayo. Aing mau naon hungkul ya? Hah? Mau awak mah. Oh aing mah awak mah mau ditinggalkeun ku aing karunya awak aing hayangeun eta teh healing. Healing ya? Heuh. Healing. Aing aneh asal syuting jeung sia ge healing wae judulna teh. Saha aing miluy nya. Ayo. Teh aing nyokot heula eta. Naon? Nyokot heula eta. Heeh. Pamit heula aing. Heeh, nyong. Buruan, Cek. Geus sajam. Naon? Terjadi. Kunaon? Aing nek pamit ka saha? Langsung angkat aja bener Cek. Euy aing nek nyokot heula eta. Dapat tahu imah. Kod lah duit. Heeh, Cek, jajan. Kunaon? Henteu boga duit nage. Ngarampok we sugan. Ayo ngarampok. Ayo lah geus lah jadikeun lah aing tibang awak geus buleut ieu aing tinggal ngagulutukeun bari nage lah. Halah aing mah. Yuk. 2,000 years later.
Ye. Sia mah. Aing jadi batal. Kunaon emang? Keur wudu. Aing keur wudu. Jangan ganggu jadi batal anjing. Maknya wudu di kolam renang atuh, Cek. Ah, Ya kan ieu pancuran. pancuran sih pancuran, tapi maknya di dieu kan kamar mandi aya atuh. Di kamar mandi mah leutik, caina leutik. Yang nu badag wae. Nah, yang nu badag wae bari lagi. Nu badag mah raos. Nepi ka ti koro. Ampun. Nah, teman-teman teh kan ti koro. Sia, aduh sia mah. Aing jadi pertama lagi ye. Oh, nyesok balikan deui atuh emang kunaon sih? Ya, ece wudu arek salat. Salat subuh aing keberangan. Salat subuh aya kieu. Maghrib. Maghrib. Oh, aing mah biasa, aing mah tara hitungan salat mah. Naon gitu? Anjing Allah mah tara hitungan, ibadah mah teu meunang hitungan sia teh. Aing tadi subuh aing narek subuh deui aing mah me dobel. Double sih, mau double acan mau ditarima. Wah, ditarik. Maknya subuh 2 kali. Siapa juga eta we juga siap keur menyatakan cinta ka si Dede. Naon gitu? Kunaon? Tarima Pak. Bisa aja meni enakeun kieu, Cek, hah? Tong hitungan ibadah mah. Heeh atuh. Tadi subuh, ayeuna subuh deui. Nya ieu nama asar. Subuh kumaha? Asar beda deui sia teh. Subuh di mana? Di Uganda. Uganda mah supir truk. Organda. Mangganda tidak. Oh, Organda. Organda mah nu kieu teh. Organ tunggal eta mah. Cik tong ngaganggu heula aing kudu heula. Oh, kop teh teh ngarek wudu kerek naon kerek si beungeut si peunteut rek naon pek wae. Ngerek mangkat tah. Geus hanjat can nya. Hah. Cek. Ya, sama. Ayo cek ka mana teh teanganan. Aing eta kan tadi wudunan teu jadi. Teu jadi naon. Bisa diganggu wae. Jadi wudu hanteu kadon-kadon lem. Lain teuleum sama Kuda. tasuk teh nyaho teh. Naon? Eta teh mandi adus. Oh, ya teman-teman teuing atuh. Ya, Cek. Mun wudu. Mun wudu tong poho kerana pareuman. Eta kok tadi jadi banjir gitu tinggali. Buset. Ih. Eta teh akibat. Mantak mun tos wudu pareuman. Akibat sia teu hidang manya nu di pareuman di hidang sama. Aing kumaha mareumana ditangkap ku sungut aing. We aing kitu. Sama si anak yang itu aku sudah itu. Sudah naon? Sudah itu mau harus mandi wajib. Wajib banget mandi. Geus teu mandi 2 bulan ya. Eta. Sok lah. Sini atuh, aku malu pun. Geus lucunya. Uca rek mandi deui. Arek. Sok atuh mandi deui, Cek. Ya. Eta kadon kala sare diajak ka ulin. Ya, tanya hoan di hanti beranak kira. Gila ah. Ya. Gila bener-bener ya. Ya. Bukan pura, Cek, ieu mah, Cek. Oh ya, Cek. Cek. Oh. Cek. 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 Saya tering leunang mah di diguyuran. Cek, kadon diinum, Cek. 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 Ih, Aduh, hujan lain. banjir. Yes, tinggal goblok aing di banjur. Ya aja udah, kuy diajakan ulin kadon perem. Kalau mau basah-basahi. Geus beak 2 botol kadon malah tibra. Saya mah aduh aing sia carita aing meni tunduh asa di eta asa di pepende aing. Nah, harga pene naon atuh di? Aduh aing sih jadi bararas. Aduh, sia Allah kasoparan pisan ka kulot goblok sia mah. Ya udangkeun apan bingung uing teh. Ih teh hidang sia mah aing jadi basah seluruh tubuh. Ini juga bayi. Hah? Ini juga bayi. Lucu. Bayi. Bayi na? Bayi dinosaurus. Sia tidak sia kalah Sia mah dorakas ya.
nya kan tadi ge pas aja ieu nya uing sancar ngaguyurkeun. Hah? Hampura cek di kitu-kitu. Oh teu kadenge sia padahal ngomong heula tadi ka aing Atuh atuh mah mah. ngomongna euceun ge kan tibra. Aing keur mimpi. Mimpi naon? Aing mimpi aing tadi, aing sia di Wah. tempat nu endah. Di mana? Sia teu milunya. Ya milu kumaha euceun ge mimpi sorangan. Sia kadahan nuturkeun mun aing ngimpi teh. Oh, kudu sare di dieu. Ih, sia aing sare sia mangkat nuturkeun. Kumaha caritana ka alam ini. Ih, aing aya di tempat endah sarkang. Eta teh? Aing meni aya bener aing aya di kolam renang. Eta teh. Wah, sia mun ningali sia aing sia Kumaha? Ini pantesan nambah tibra atuh di guyuran teh. aing ngarasaeun aing ngerasaan teh keur wudu aing tadi di ditu. Pantesan Sia kala saya diudangkeun. sia teh hidung aya Jadi itu ulina mau jujungna mah. sia kalah carita tuh kalah curhat. Aja adon keureum. Aing tadi teh keur sia ngomongkeun eta cenah perasaan aing tak karek geus sia ngomong perasaan aing nya. Hah? Aing teh leus we teu kuat aing Tekanya hoan dihan. tukanya huan sakitu disanghareupan gitu sia. Ya udah teu ningali aja. Wah, pan aing di dieu saku sia teu katingali. Ento. Tidak sia ngentah burak aing. Wah. Tamburnya cek. Oke, Bray. Oke. Aduh aing karonang yo sia teh hidang kalau aing Ya banjur. geus kagok mandi, Cek. Pantong sia kali tuh Ye. Aing teh hidang sia mah ka kolot teh teh. Nyaho teh kitu teh ngaranna dur bedung. Nyaho teh. Hah? Durhaka. Durhaka. Dur bedug, gerek naon dur bedug. Oh nyerek salat teh hidang dur bedug mah teh hidang Asia mah aing kalah ngadon dibasah-basahi. Lohong lamun dibasah-basahi enak teh. Ah, Make naon? mak. Sadan diteulekeun aing Mau jadi ulina. moal aing barana seuh kieu sia teh hidang goblok teu aing salah diguyur Usah karo pake si banget aing mah poing ge, Cek. Mantau sia kali tuh aing dijamrean sia. Atur nuhun ah.